Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satacana punten pilih ngaganggu waktosna. Tepangkeun Wasta Abdi Inten Sari Maharani di kelas 10 MIPA 2. Di dia abdi bade ngawawancara teteh ngeunaan COVID-19. Mangga tepangkeun Wasta teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Tarelika Maharani. Alarang teh kan ayeuna keur aya musibah COVID-19. Menurut teteh tentang COVID-19 teh kumaha? Terutama COVID-19 ini usahkeun pisan gitunya. Bisa keluar imah, papan batur. Dasieun teh kan COVID. Kedua siswa-siswi teh bisa ke sekolah. Jadi pembelajaran agak kehambat gitu. Jadi harusnya diajar gitunya. Jadi hal-hal mudah, hal-hal mandi Itu juga. Kok jangan terlalu setuju. Kita kan kedua di dampak COVID-19 ini kan ada kita saat ini kita kumaha. Menurut saya mah dampak mata di pembelajaran gitunya karena saya papani jeung guru lantaran sieun covid teh jadi hese naros tumaros ge mun online mah hararese gitunya ada sabab loba meureun jadi guruna ge lieur ngabalesan hiji-hiji mah kitu lieur teu jiga ketepang langsung gitu. Kan kita sama COVID-19 ini teteh karena dampaknya atau henteu. Pasti atuh kena dampakna kabeh ge pasti kena dampakna komo kan ayeuna teu bisa kaluar teh kan teu bisa papangi jeung batur tegal ge halese kudu di rumah ya gitu lah. Menurut teteh sekolah online itu efektif Mun efektif dari penyebaran covid namanya efektif gitunya jadi kan teu aya kontak sosial teh geuningannya jeung batur jadi kan urang ge teu sieun kena covid. Menurut teteh dina pembelajaran jarak jauh ieu atanapi PJJ aya kakirangan atau kumaha? Kakirangannya nyata hararese tumaros jeung guru si siswina ge jadi hese ngartos kana pembelajaran gitunya nya gitu. Meh arurang teu beunang COVID-19 teh arurang kudu kumaha? Mun nu kahiji teh arurang teh kudu jaga jarak sosial mun ada kaluar imah kudu make masker kudu cuci tangan kudu mawa hand sanitizer meureunnya mun ka mana-mana balik ka imah teh langsung mandi bebersih gitu. Nuhun atas ngajawaban naras Aldi sareng bade diwawancara ku Abdi. Sami-sami. Punten geus aya panaras nu kirang merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.